Aya jelema minta wiridan ka kiai kula minta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih wiridan paranti sugih siapa lamun sugih biasana moal kuat mawa sugih dasar wali nu merena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah dibere wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya ke sugi-sugi sabaraha kiai sapeutinya 1000 Pak Ahmad 1000 sabaraha baca 1000 dibaca punya 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus dibaca punya saeuting 1000 salila 113 poe yang dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus menang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiaina kiai kula kuari mah teu hayang geus sabarna mah kana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula bogoh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harepan teh ewel teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta kene eta deui udah yang wiridan ngau mau siapa dari wiridan si kos kitu ayo mas tujukan bos ya tujukan punya bismillahirrahmanirrahim amru idza arada syai'an yaqulu subhanalladzi biyadihi tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 bae ngan 7 peuting doa dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh beureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cek kena ieu ieu mah pluk datang ke Mekah aing datang ke Mekah ieu wiridan ieu masyaallah terus tawaf aing keur tawaf awewe teh awewe anu kunyada dipake ka hayang aya keur tawaf teh iya oranganan tumpuan hatiku ada di sini jagian jangan langsung tawaf beres tawaf teh ya beres tawaf ngobrol neng hayu neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah geus nyata teh bisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu wiridanna naon innama amruhu idza arada syai'an yaqulu ai kakak sarua dan bisa dikasih ka hiji nomor kedua apa kakak teh ieu sebenarnya mah bogo jasa ka neng dibere wiridan eta sarua tadi dibere innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kakak teh pun bogo ka neng dititah wiridan buku lagi bogo ka kakak aju dibere na wiridan eta aju ngeuseun kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kedua kuari berubah bogona ka Allah jadi kakak kuari teu bogo saya tiga acan aing ge sarua cek nya sia dihareupeun aing selamat aing ge sarua jadi teu bogo ka sia bogona ka Allah mare ka wiridan nu tadina hayang bogo ka manusia digilekeun ku ahli Allah mah jadi resep ka Allah masyaallah kuara gas
carita manehanana langsung bae ibadah sanggesa ibadah balik ieu carita lain orang Indonesia carita orang Baghdad barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia jaga saya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji kasiangan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun ada lagi tukang sepeda pilihan ibu mangga abdi pokona neuk nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jerona mah kepenting mah herang kutu dage kutu geus teu wadi sireum si Soledad aya sireum ke ka dieu haji si Soledad ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup si Soledad aing ge sarua rapi jasa keceritakeun mah dikawinkeun geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ke kamar berbaring salakina asup ke kamar biasa endek malam pertama barang didelek ku salakina beda banget jeung tadi berang mah ku lesang-lesang teuing barang dideuleu di kamar bopeng bolon teh bopeng ieu mah beak ieu mah buat bopeng kabeh we sapa sabegeut bopeng bolon teh sok gede cinggir sakna teh salah itu sih dedegan ya tadi mah ku gelis teh ieu mah bopeng langsung memajikanana Noel ka salakina biasa Noel cak salakina teneng hampuranya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu peti ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampuranya bungaheun jasa teh pamajikanna berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek kebajikanana beuki pede we nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang tikeur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak cenah ieu mah teu ngadadak rezeki kakak ieu masyaallah nanti sangat dia berhenti Gusti kakak lemah sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan masal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleu tan heueuh bah nyana rada kurang deuleu tikeur ieu apa anyar pas kawin be bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ke boga anak 1, 2, 4 loba anakan tapi tetap bopeng tinggal bopeng tetap anakan geus loba nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga
ieu tah nutupan ka isin pamajikan tigawin datang ka anak baranakan nyana tetep ngakuna kurang deuleu sebab nyana mikimbingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Eta pohara jasa kuat jasa teh santri kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah yang geus nasib di Gusti Allah dek dipipiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Kah lamun eta yang jadi wali kawin ka nu jore asana ye saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pemajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang ieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isu pageto bakal balik ka Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu biasa rek pegatra teh bersih jas bersih jaka datangkan pamajikan lagi teh nyahoeun tah bawa salat teh ya asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran sepeda pamajikan diangkat jadi wali ya Allah ya Rabbi tuh lamun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali babari orang pemajikan kebenaran hideung ulah disebutkan hideung ulah orang dikawinkeun nang kolot ieu pamajikan orang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu tetep bae orang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teh ngomong dua ya begitu ya Allah ya Rabbi karim eta nomor 1. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus teh manehanana bisa ngaji pohara jasa nya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di korelet di dieu di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis di Mesir mah geulis nyahona geulis lain dedeulean kula ieu bae nu kolot jeung noel deui pan nya ieu ka Mesir noel deui geulis amat berarti dedeuleana abnormal terlalu ay kolot aju neuleun geulis papan blon teman berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai brak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa Masya Allah mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan setrum setrum tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun we teh perkawinan dibawa ka imah babaturanna ngomong eta saha pamajikannya sia teu salah deuleu lain si aing mah hoka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat lain sut-sut situng aing mah nanya eta kunaon sih kusit aing boga pamajikan jore kahareupna 10-20 tahun kahareup bakal berahasia tinggi dah rahasia naon deleukeun geus nya deleukeun sia boga pamajikan geulis aing boga pamajikan jore tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istri coba gitu sampai 10 tahun 20 tahun anak kabeh jara dijual. Nomor kedua karangan-karanganana loba jasa nyana ngomong berkat pemajikan jore aing bisa ngarang kitab sebab aing teu betah di kamar jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pamajikan apa keknya mending ngarang aing jadi iya teh cenah boga anak eta mah di bujeng enggalna bae ceknya kucrek geus beres tuh aing itu rahasia lah barang 20-30 tahun kapanggih deui jeung babaturanana
ari eta kitab anu dur toko kitab karangan sa alhamdulillah karangan simkuring ai itu anak anu nyeun pasantren di itu di ditu eta anak kaula alhamdulillah masyaallah rahasiana naon si eta bisa boga anak jadi di kiai haju karangan loba rahasiana pamajikan jore jadi aing teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah neule irung ya irung kos gitu mata kos gitu haju ieu sungut jebleh gitu pan nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar pake ieu ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing tuh mantap di jero kateungeunah aya rahmat Allah geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu ye anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali itu nama ka pamajikan oh jadi wali urang mah rugi 12 itu nama jelas disadari ku Gusti Allah disadari ku urang nah ieu maksudna kumaha hate urang lamun geus bersih leuleuh naon bakal aku neuleuh kasep ciptaan Allah neuleuh gelis ciptaan Allah neuleuh jore ciptaan Allah neuleuh kumaha bage ciptaan Allah urang bersihkeun ke hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah pake dumadeheut ka Gusti Allah abe urang ibadah mantep ka Gusti Allah urang geus jelas masjid mah teh kurang bersih maningan ngabersihan hate urang ieu urang babar ngabersihan hate moal aya di sakolahan ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pesantren salaf ai kitu pondok pesantren modern salaf teu salah sama sekali jang perbandingan majeng kemajuan negara tetap kudu aya pondok pesantren modern ketika orang hendak nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusan anak pasti kembali ke pesantren salaf hendak kumaha bae ge kurang kumaha kimu pasir nyana biasa rek pegastratena ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salaf di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren guru kula dinya manehanana eureun jadi hakimna ulang ada lagi tukang sepeda kunaon endeu ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta udah boga guru bahasa Inggris baheula fungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah haju dipicen ke bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji deui I love you doang eta mah teu leungit-leungit kan asalna tulis I love you say eta mah tadi leungit teh mah nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pesantren nyaritakeun tentang ibadah nyana ditinggalkeun profesinya sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung nyana eureun kabeh ge kembalina tetep ka pesantren salaf teu jore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endeu ka Allah tetep ka pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ke alam akhirat sebab henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon tah harta dibere gagah pake naon tah gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae kawin jeung nu bogo ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajana ngan nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allah nah mun urang dikawinkeun ka beneran teu bogoh terus kula boga dongeng hiji deui aya santri abah kawin lah jeung hiji awe nang kolot teu bogoh barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot akhirnya diteruskeun santri loba kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa abah pan geus eueuh lah cek nyana ja guru geus eueuh ieu lah aing dikawin deui lah cek nyana neangan deui nu herang aing nu bogoh ya aing teu bogoh masalahna teu bogoh padahal mah anakan terus aing nangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu itu na ditolak acak-acakan rumah tangga pikirannya na aing bisa nyieun pondok pesantren
babari lah ai jeung nu bogoh mangneunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acak datang ka santri eueuh ngaji nu eueuh majikan itu geus maot eta rahasiaan nya anu mendak ulah naon kitu ngaranna bangga-bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hati makan hati bari mah mendingan boga pamajikan urang Lampung galak geulis galak atawa urang Brebes hideungan bager mending mana coba mending mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya geulis tapi galak ai urang Brebes nya hideung nya beke tapi bager mending mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja ese kajian kuku wage itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu pengajian nomor kahiji tasyakur bahwa masjid ieu geus rampung sakieu ayana istilah di zaman Pak Harto mah ieu gunting kita atawa walimatul wakiroh alhamdulillahirabbil alamin pencet kenopna ngiung lain nguing emang biasanya nguing pan antara edit golkaran ngiung selesai guntingnya geus teu kudu make gunting ya guntingna geus saper gunting besi atuh heuh kudu make arit ge cukup ya ban Pak Harto mah make guntingna gunting emas beres acara guntingna dibikeun ka Pak Harto kan mantep kuari mah make gunting ya jadi dibikeun ka kula jangan naon kos kitu ieu alhamdulillah. Nomor kedua ingat bahwa kaki Nabi diisrokan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa yakni masjid berarti masjid perlambang secara zohirna bentuk masjid orenganan secara batinna yang menuju wusul ilallah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina urayan simkuring di awal tepikeun ka akhir ieu eueuh deui iwati ngajak ieu urang dumadeheus ka Gusti Allah dengan ngebersihan batin kumaha bae carana memeh urang dibere kesempatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ampura kula ampura ka para kiai ka para ustad kula geus teu kudu dipenta deui itu keneh ka para pejabat ya para pejabat geus sarua bae ngabutuhkeun ridho Allah ridho Allah ayana dina kebersihan batin jelema anu ngabogaan rencana-rencana dek jadi DPR dek jadi bupati dek jadi kepala desa nu penting rencanana bener-bener ikhlas dek galuhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala sakitu bae pihatur ti simkuring apun tentina samudaya kalepatan urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.